batu turun ke si naik kalapa tonggoheunana itu purun ieu naik sarua bogoheunana ngan meureun lain indung bapana nu bobogohan teh nu bobogohan mah putra putrina homo tukang potro mah Kang Asep sanes nu bobogohanna putra putrina cing kaset ka dieu ka payun heula duh bener ganteng ge siga abah keur ngora selamat heula Sep. Tah, luar biasa. Atau saya tuh ngecekeran, gitu. Lepas kene, nya. Sabab abah fungsi nanya ka dokter Buike, anu ada banci teh gini dokternya. Dokter, kenapa kalau laki-laki suka megang-megang itu? Jawaban dokter bari seuri, itu tanda-tanda laki-laki sedang stres. Yes ya, kita dianggap bahagia apa ini? Stres ya. Sabab di isu kene terus ngapakan di pentingnya ngapakeun terima abdi nikah terima kata apa-apa ya. Alhamdulillah. Lamun ibu-ibu wih di dieu ningali salaki ibu keur ngabogoto eta berarti salaki ibu ge sami stres. Ubarna gampang. Cokot cai saember uyurkeun ka rumah mastakana insyaallah stres na leungit molotot ngarekanan ibu. Saya saha namanya saya kalau sekarang ayah mirip-mirip saya aja ya. Irfan ayah mah Irfan Hakim ayah mah Irfan Heriana kita beda unggul dia mah artis dia mah pemain bola Irfan Bahdim sabab ngaran Irfan HDKB pemain bola ayah artis ayah pengusaha ayah halus ngaran Irfan mah Asep Irfan ayah calon istri sah cucu halus ngaran cucu sinen ayah artis ayah cucu cahaya wah lengkap kabeh caruan Irfan cucu 12 opat nya satilu saya ade hitungan ade ya indung bapana kudu apal cucu jeung Irfan teh alus ninggang dina tilu sabab hitungan Sunda mah kabehna aya 5 Sri Lungguh dunya Larapati nah Sri Lungguh dunya Larapati kebenaran yang Irfan yang cucu itu hitungan ada tilu jadi tilu itu berarti Sri Lungguh dunya ninggang di dunya saya bakal lega sawahna amin bakal lega kebona bisa naik haji loba mobilnya loba kontrakanana eta oge lamun duanana jago usahana heunya marah gerak di langit atuh da berusaha sabaraha lila bobogohan Asep jeung Sineng 4 tahun gila ya gila budak 4 tahun bobogohan abah mah cinta kilat 2 poe abah mah bahagia 2 poe malam minggu ulin ka isuk-isuk ansip jeung bolu datang mata taralila-lila ieu mah atuh 2 poe alhamdulillah tah si Alek mah sapoe da harita kene langsung dijadikeun ieu mah Asep 4 tahun hebat atuh Asep cintana luar biasa lamun Asep 4 tahun lila bobogohan apal ka pamajikan selera makan dan yang lain nu hiji heula tanggal lahir si Neng 20 April tahun salapan udah kayak terus berarti genap salapan wah orang kene bener tahan heula makanan kesukaan si Neng nasgor lada-lada beres satu tinggal melak ieu we capek hareupeun mah aman warna kesukaan sini ungu ade budak teh ungu nomor sepatu sini hebat calakan 4 tahun atuh
nu terakhir nomor BH sini. Hah? Kudu apal. Lalaki ngabejaan ya. Aya lalaki kabeh di dieu, dangu ke lalaki kudu apal nomor BH lalaki pamajikan. Kungsi kejadian pamajikan teh digawe beureum pegat BH-na. Nelpon pamajikan teh. Kumaha? Nelpon dia. Balik kadinya da kulantaran rusuh. Tah ieu ukuranana ye. Itu cek pamajikan teh. Pelok we abah teh. Pamajikan mangkat digawe. Dengan abah ieu wae. Mandi leungeun sabelah. Naik motor teu bisa ngojek abah teh. Cek tukang ojek. Bah, kunaon leungeun? Ah, kayaknya mau eta mulai setuk. Aing mulai setuk. Begitu datang ke pasar, loba babaturan. Sasalaman abah teh. Ngobrol ngaleng ngidul ngopi. Dia telepon majikan geus BH teh astagfirullah di BH. Asup ka toko cinci geulis taker. Cek cinci rek meuli naon, Bang? Arek meuli BH. Ukuran sabaraha? Astagfirullahaladzim. Poho ukuran tapi kira-kira maci, kira-kira ya seukuran kunci lagi. Pelok gitu. Atau abah digebukan, panggil satpam kota mantap lu apal BH majikan. Gitu. Is. Pengalaman. Hah? Apa pamajikanna digawe? Bang. Aduh, alhamdulillah. Asep amprok di mana jeung pamajikan? Calon pamajikan, tepangnya di mana? Di sosmed. Oh, sudah modern ya mah. Modern. Untung di sosmed. Dan si Kang Camul mah apa di orsel. Liar muter mengedakan. Alapiu. Aduh, udah kurang Jakarta ya. Diterima. Begitu turun pagi ya itu mata Asep halus. Asep di sosmed. Dia biasa sosmed. Asep ai manggil si Neng naon. Halus si budak nyunda. Kebayangan merenges aki-aki. Neng jadi bawa kecik kopi Neng. Ayo cek sini Neng. Tunyung bisa teh. Ampun teh. Tukurunyung datangin cuna. Lain Neng siap Neng aing tampak. Manggil pamajikanna siga abah. Langsung we abah mah. Bi. Si kopi. Bi baju lengser. Bi hayang dahar. Apa teh pamajikan abah? Bi. Mimitina apa teh? Pia Palembang. Ampun. Yakin yang tepatnya serang sini. Ayo. Apa doa malam pertama? Waduh, kaji edaan. Gua bersesuai doa malam pertama sih. Cara yang apa deh? Malam pertama Asep Sare. Yakin sama penting mau esta. Ragamangnya kalengan apa teh 20 kali. Ya kalengan tah. Malik pateuteut surat Anas 40 kali. Telepon ke perkara kulmu 50 kali kulmu. Asep geus luhur Asep. Geus dieu nya si Neng geus nakara. Cokot Yasin apa Yasin 20 balikan Yasin. Cek pamajikan aya aing teh tidak digawean. Sok panggil heula si Neng. Neng, Neng. weh mangkok, Mangkok. weh agar, Ada. dibawa Bawa. Purwakarta, Purwakarta. Bandung, Bandung. Indramayu. Sampun teu. Kayak Indramayu ge